Yo, assalamualaikum barudak. Sampras sadaya aku mah damang kapenag di jeung abi aceng vlog. Nah, biasa tinggal barudak. Ayeuna abi aya di tempat landak, di tempat sato abi. Di tempat sato. Berarti ayeuna bakal ngebahas sato. Mau bakal ngebahas capon heula. Oke lah. Orang ngebahas tentang keadaan sato ieu nya. Oke, kita kenal loba wacicau deui. Hayu mulai. Tim mimitan di dieu. Ya juga biasa bodak. Ieu teh kandang kadal. Kadal buntut 2. Nu bahasa eta mimiti tina konten ieu. Aina alhamdulillah sae sarehat keneh. Sehat keneh, nu sarehat berarti aya 2. Sehat keneh. Mamna oge lancar, eena oge lancar, tuluy ya bi dipindahkeun kandangna kusabab ame leuwih badag. Sareng ame tempat caina teh leuwih badag oge. Make kandang nu ieu bakal leutik teuing. Kandang ieu tuluy temak abi make alas ame siga di alamna nyaeta nyumput di lebet. Kan biasa kadal teh kan nyumputan di lebet wae, tidak tumpukan rumput didinya lan si kadal teh. Nah, kayaknya di Parabana minimalna 100 di Parabana. Atawa misalnya eta oge seminggu sekali tiasa. Da kadal teh kasup reptil. Jadi teu kedah loba teuing. Yuk lanjut ke satu selanjutnya. Oke, badak. Di dieu aya 3 lauk. 4. Hiji taiji toman, kedua tiger catfish, katilu palmas. Taiji deui lauk sapu. Lauk sapuna nu keur biasanya. Toman terus ngabadagan pisan. Tiger catfish ngabadagan oge. Palmas di bagelan nepi ayeuna abi bingung eta palmas ngabadagan teu henteu. Abi nilaina saminggu we. Kunaon nya? Abi Parabana ieu sadina ku lauk. Lain make cacing. Atawa si palmasna teu mam. Teu terang ajet naon. Lauk sapu biasa, lauk sapu mah eta kotoran-kotoran. Nah, kotoran tadi lumut. Oh nya. Parapnya abi biasa nih parabang pulau biasa kan jangka di parapnya namun aya acis. Tapi alhamdulillah dari nutus baradag bakal insya Allah kuat. Oke, ayo lanjut ke atau selanjutnya. Nah, di belah dia aya landak. Aya 1, 2, 3, 4, 5. Aya 6 landak mini. Wow. Ngan masalahna ieu. Ieu jalu sareng dikana 1:5. Jadi di dieu aya hiji jalu 5 bikang. Ieu ge aduh kumaha nya. Maknya situasi jalmi perbandingan jalmi anu awewe jeung pameget kudu saruakeun jeung ieu sato ge. Sato kudu sarua oge jeung kitu. Memangna lamun memang misalna jalmi oge 1:5 berarti lamun mah ditolak ku hiji awewe kalem. Da aya 4 awewe keneh anu bakal siap nolak maneh. Eta sih henteu. Ya, baik di ka pembahasannya. Ieu anu masalah di parapna masih pada kucing. Biasa mah sehari sekali basa sore nanya saat olahraga atau saat abi biasanya olahragana sorenya udah pagi aya kegiatan loba
Oke, di Palaban sakieu. Hiji landak abi mah di Palaban sakieu. Berarti lamun dua landak dua kieu. Ieu aya dua bikang anu perawan keneh. Teuy aya dua bikang anu atas senior, aya hiji bikang anu leutik keneh, terus aya hiji jalu anu leutik keneh. Kumaha deui? Ieu alasna kan pisan diganti. Kamari pisan ku abi ganti. Lamun tentang tempo hari atau tos sabaraha hari sih alas kandang landak mini kudu diganti nama pas saayana lah. Maksudna teh lamun emang misalna atos kotor pisan, atos bau pisan, tos kumaha tos aya karitulanya eta kakarak kudu pisan diganti. Kusabab nya kitu bakal aya bakterina anu goreng ka si landak minina. Jeung oge kan keur arurangna oge komo landakna bakal gering jeung bau. Aura mah bau unggul, keur landakna gering. Kan embung kitu arurang teh. Pahamnya nepi ayeuna kumaha cara ngukut-ngukutna sareng kumaha kaayaan tina landak minda binya. Mantap. Lamun kanggo cai biasana memang sakieu we nya saayana wadah, tapi abdina biasana anu leuwih badag ti wadah hamster. Kuduna mah kitu. Oke. Da landak mini teh sanes salti hamster. Ya. Da landak mini oge sanes 3 hamster anu wios mam sayuran. Ya. Landak mini mah ulah mam sayuran. Oke, lamun sayuran oke eta biasa tina ieu tah. Tina ieu. Tapi ge jarang ningali landak mini mam sayuran. Sayuran langsungnya maksudna teh. Aya nu pernah ningali landak mini mam sayur? Lamun pernah tulis di komentar. Oke. Jeung kumaha reaksina si landak mini satos mam sayuran eta. Oke. Yap, sakitanya barudak video keur ayeuna. Ulah hilap like, share, subscribe di video jeung ulah hilap keur ngawartosan abi ca anu apal meser landak mini di mana. Da abi tina pangalaman abi setiap abi bade meser landak mini pasti kuduna teh saur tukang dagang teh kudu sajodo. Tutulan kenangan adat nang wae. Tapi kenyataannya gitu. Setiap hari bisa gitu. Setiap hari pas abi bade meser landak mini di titana sajodo. Sahiji landak teh 250.000. Dua landak berarti 500.000. Berarti paham kan? Atos abi ye can asup 200.000 acan. Jika nama karek 100.000-an leuwih. Ya, tapi tacan hitungnya. Ya bil ngumpulkeun kene kanggo meser landak mini anu jaluna. Jadi kan jaluna leutik kene. Berarti teu tiasa kan? Itu suah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam resep sa. Tuh.